mata tuluh deh ya bukan yang betul. Oh, kemana ianya manuk tadi kan nyawara bae. Hari di tangan mah oh. Hai cewek, Hai juga. kemana sih nanya ya? Ke warung tuh, Bu. Mending sebiang ya kan. Boleh aku temenin? Boleh aja atau kebenaran nih merasa ke warung. Asal dek mau bayar kena ya. Butuh buka duit, hang harga hulap ya meluk asin bertinggalan ya halnya. Ih, lelaki kuari, ganteng doang. Bang seburung, jangan ke warung ya. Mau ingin balik ya, pengising. Kemana jalemannya rehe-rehe teuing. Kerta dia aing ya. Ngaran jelema temang seperti potong acan. Oke, long ada lain. Cewek di lain karsel dia sih. Ngajurut. Kita tadi ya poin cari dia manuk. Tanggal lemis. Ya itu jalan mana kenalnya dan nang cocok bae. Nyaput lah. Mang, kinaon? Ya sebaya yang kenangan manuk ya. Lain meling coklat, Lain lah. bisa meling coklat lain. Celok kan yang kali. Ngomong manuk kita kan mau gue eta manuk na celana teh. Mau bayar. Tilu eta mah, endog dua manuk nah hiji. Ya mah pukul lain deui ya mah. Mang aing ieu dina mah nak minta duit. Ya mah. Sepupu gue minta duit ke aing, emang aing bapak sia. Telo mang. Di mana buka di teh ya. Atuh boga, emang kunaon? Gua di mamang nih boga hutang ke kami, lagi kita ka dieu. Tah dibayarkeun ka mamang cenah. Anu bener, boga hutang naon di aing? Pokokna mah boga hutang be. Juga udah bayar ku ari. Gas burung. Yah, gram mabur dia ka ditu. Gitu lah mending kerja di main mau nyari kanan. Non ya mang, sebayarkeun. Oh, geus kira Nuhun. ditu. Haha, lumayan nih dak, aing jeung meuli cilok. Berapa 15.000. Ditipu lain ku aing eta jelema hiji teu aing ditipu. Lumayan pan. Aduh, pusing aing. Nyawana naon henteu aing sepupu gua anu nagih hutang. Mata tunduh deh ya begadang penting. Si ganang-ganang aing SD dia dak. Jadi kada nyangan protes gaul. Tunduh teu kawa. Sari anu nindihan we mata. Oh. Mana ya berasa ini? Sik, meuli cilok. Ini hasil gabah amat tuh. Jalan kain lah, enggak lah, komunikasi. Mati musuh genak. Aduh, miras anak saya set lumayan sagedeng oge. Sarina mun teu diaskeun berat mata mah begadang. Ay, kan aing nyeker kieu ka mana sendal aing deui nya. Terus aing make sendal tadi. Kira ku anjing. Amun ku anjing mah karasa meureun jeung suku aing segala digegel. Jal amat toh dak. Udang he sendal deui. Anu aing mah ku jelema ya balik nyokor aing ieu mah. Heuh, dasar aing teu kabeli sendal. Insyaallah ieu nya nu nganjang di hiji. Manta main nu nganjang ieu pangaruh bae kapan aing nganjang mah mau jajanan ieu ka imah aing.
Geus duaan ieu jelema paling geus digaweannya. Duit menang iyalah. Ngajailan menang atuh kumaha ieu ja seneng hate mah. Lumayan panjang meuli cilok ieu duit. Kok ditipu ku aing jelema. Dasar boga duit eta-etana aing dipenta deh. Atuh mau kabeli udud-udud acan ieu mah. Siraku aing ngudud make baralak. Dasar boga rokok aing sabatang deui atuh geus kieu mah. Nyambung kana baralak. Kayak ucing disangrai pusing atuh bray. Enggak. Ieu bikang sarorombong amat tak. Kabeh dicat nu malas ya. Kumaha kieu? Pira kok sakumaha beungeut ya. Bikang nu sombong, apa beungeut aing na nu goreng patutnya? Ya cek main ganteng ya sakieu mah. Pusing-pusing mah dipelet ku aing, terbah dipelet disantet burung supaya mah rodar kabeh. Salam dunia bikang. Aksan. Boleh aku temenin? Boleh aja atau kebenaran nih merasana ke warung. Kagok anjir yang Yo, geram mabur dia ka ditu. Gitu lah mendek kerja di main mau nyari kanan. Iya, gitu dia macam. Enggak. Kayak ucing disangrai. Kela aja, Pusing kela. atuh.